Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi al-hadithul hadi wal isruna. Al-hadithu ari ieu eta hadis al-hadi wal isruna anu nomor 20 hiji. An Abi Amrin eta tetep katampi ti Abu Amr, wakila sareng dicarioskeun naon Abi Amrota lapad Abi Amrota, Abi Amroh. Sufyan bin Abdillahi tegesna Sufyan putra pamegetna Abdillah, rodia muga mikarido sahallahu Gusti Allah anhu ti Sufyan bin Abdillah. Qala parantos nyarios Sufyan bin Abdillah, qultu ya Rasulullah, kana ucapan qultu ya Rasulullah. Qultu parantos nyarios abdi, ya Rasulullahi kana cariosan ya Rasulullah. Ya Rasulullahi, nun utusan Allah, kul kedah ngadauh anjeun li pikeun abdi fil islami dina masalah Islam. Kaulan kana dauhan la as'alu anu teu kantos nyuhunkeun abdi anhu tina itu kaul ahadan ka saurang oge goiroka salianti anjeun. Qala ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billahi tsumma istaqim, kana dauhan nu neme. Kul kedah nyarioskeun anjeun amantu billahi kana lapad amantu billahi, amantu iman abdi billahi ka Gusti Allah, tsumma istaqim salajengna kedah istiqomah anjeun, kedah konsisten anjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Al haditsu ari ieu eta hadis atsani wal isruna anu nomor 22. An Abi Abdillahi eta tetep katampi ti ramana Abdullah, Jabir ibni Abdillahi tegesna Jabir putra pamegetna Abdullah al Ansori anu bangsa Ansor. Rodia muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhuma ti itu Jabir sareng Abdullah. Naon anna rajulan sayaktos nahiji lalaki saala eta naroskeun itu rajul Rasulullahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras nyarios itu rajul, aroaita idza shallaitul maktubati, kana cariosan nu neme. Aroaita naha ningali anjeun, naha nganggap anjeun, naha berpendapat anjeun, idza shallaitu di mana-mana salat abdi, al maktubati kana pirang-pirang salat nu pardu nu wajib, wasumtu sareng saum abdi Ramadana dina bulan Ramadan, wa ahlaltu sareng ngahalalkeun abdi al halala kana perkara anu halal, wa haramtu sareng ngaharamkeun abdi al harama kana perkara anu haram. Walam azid bari teu nambahan abdi ala dzalika kana itu madzkur nyatana sholaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama sayan kana hiji perkara oge. Adhulu naha bakal asup abdi al jannata kana surga. Ola ngadauh Kangjeng Nabi, ngawaler Kangjeng Nabi, naam sumuhun leres pisan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Wa makna haramtul haroma sareng ari maknana haramtul haroma ngaharamkeun perkara anu haram, ajtanabtuhu eta ajtanabtuhu, ajtanabtu ngajauhan abdi hu kana itu al haram. Janten maksudna haramtul haroma teh lain berarti manehanana berfatwa bahwa hiji perkara teh haram, tetapi maksudna teh ngajauhan kana perkara nu diharamkeun cek syariat. Wa makna ahlaltul halala sareng ari makna ahlaltul halala fa'altuhu eta fa'altuhu hartosa teh fa'altu midamal abdi hu kana itu perkara halal, mu'taqidan barina anu nekadkeun hillahu kana kehalalana itu halal. Al haditsu ari ieu eta hadis ats-tsalits wal isruna anu nomor 23. An Abi Malik eta tetep katampi ti Abu Malik al Harits bin Asimin tegesna Haris putra pamegetna Asim al Asy'ari nu bangsa Asy'ari. Rodia muga mikarido sahallahu Gusti Allah anhu ti itu Harits bin Asim. Non qala lafad qala
nyarios itu Harith bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamlaul mizana kana hadits kana dawuhan nu neme at-tuhuru ari pirang-pirang kasucian syatrul imani eta setengahna iman walhamdulillahi sareng ari alhamdulillah syukur ka Allah tamlau eta minuhan itu hamdulillah al mizana kana timbangan wa subhanallahi sareng ari tasbih maca subhanallah walhamdulillahi sareng hamdalah tamlaani eta minuhan itu subhanallah jeung alhamdulillah au tamlau atanapi minuhan itu kullun min subhanallahi walhamdulillah ma kana perkara baina samai tetep itu ma aya di antara langit wal ardi sareng bumi wassolatu sareng ari salat nurun eta cahaya wassodaqatu sareng ari sodakoh burhanun eta hiji bukti hiji argumen tawa wassobru sareng ari sabar dhiaun eta cacaang wal qur'anu sareng ari al-Qur'an hujjatun eta hujjah dalil argumentasi laka nu bisa manfaat keur anjeun au alaika atanapi hujjah nu bisa madarat keur anjeun lamun di lawan. Jadi Quran teh lamun dilaksanakeun maka bakal ngahujjah keur urang, ngabela urang isukan teh di akhirat teh. Aw alaika lamun ku urang di jauhan mah bakal ngahujjah madarat keur urang, ngabankeun urang di akhirat teh. Kullun nasi ari saban-saban manusia yagdu eta isuk-isuk itu kullun nas fabaiun teras anu ngajual nafsahu kana dirina itu kullun nas famu tikuha tuluy ngamerdekakeun kana itu nafsah au mubikuha atanapi ngahancurkeun kana itu nafsah rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha muslimun imam muslim al haditsu ari ieu eta hadis ar-rabi'u wal isruna anu nomor 24 an Abi Dzarin eta tetep katampi ti Abu Dzar al-Ghifari anu bangsa Ghifari sukuna radhiya muga mikarido sahallahu Gusti Allah anhu ti itu Abu Dzar al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pima dina perkara yarwi ngariwayatkeun Kangjeng Nabi hikana itu ma an rabbihi ti pangerana Kangjeng Nabi berarti ieu teh hadis qudsi azza maha mulia Rob wa jalla sang maha agung itu Rob annahu kana saektosna Allah qala eta ngadawuh Allah ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi kana dawuhan anu neme ya ibadi he hamba-hamba kaula inni saektosna kaula haramtu eta geus ngaharamkeun kaula adzulma kana zalim ala nafsi kana zat kaula wa ja'altu jeung geus ngajadikeun kaula hu kana itu zalim bainakum di antara maraneh muharraman kana nu diharamkeun fala tadzalamu maka ulah silih zalim maraneh kabeh ya ibadi he hamba-hamba kaula kullukum ari saban-saban maraneh kabeh dzalun eta anu tersesat ila man anging jalma hada itu geus nuduhkeun kaula hu ka itu man fastahdu mangka kudu menta pituduh maraneh kabeh ni ka kaula ahdi maka pasti bakal nuduhkeun kaula kum ka aranjeun ya ibadi he hamba-hamba kaula kullukum ari saban-saban maraneh kabeh jaiun eta anu lapar ilaman anging jalma amtu geus mere dahar kaula hu ka itu man pastat imu mangka kudu nyuprih dahar maraneh kabeh ni ka kaula utim maka pasti bakal mere dahar kaula kum ka maraneh kabeh ya ibadi he hamba-hamba kaula kullukum ari saban-saban maraneh kabeh arin eta nu ditangtaranyang ila man anging sajalma kasautu geus makeanan kaula hu ka itu man fastaksu maka kudu menta dipakanan maraneh kabeh ni ka kaula aksi maka pasti bakal makeanan kaula kum ka maraneh kabeh ya ibadi he hamba-hamba kaula innakum sayaktosna maraneh kabeh tuhtiuna eta nu garawe salah bilaili dina waktu peuting wan nahari sareng dina waktu beurang wa ana bari ari kaula aghfiru eta nu maha ngahampura adzunuba kana pirang-pirang dosa jami'an barina nu sakabehna fastaghfiru maka kudu menta hampura maraneh kabeh ni ka kaula aghfir maka bakal ngahampura kaula lakum pikeun maraneh kabeh
Ya ibadi hamba-hamba kaula innakum sayaktosna maraneh kabeh lan tablugu eta moal bisa nepikeun maraneh kabeh dzurri kana ngabadaratkeun ka kaula. Patadurru mangka sok garawe madarat maraneh kabeh ni ka kaula. Walang tablugu jeung moal bisa nepikeun maraneh kabeh naf'i kana mere manfaat ka kaula. Fatangfau mangka sok garawe manfaat maraneh kabeh ni ka kaula. Ya ibadi hamba-hamba kaula law anna awalakum lamun teu masa nya-nyana anu pangheulana ti maraneh kabeh wa akhirakum jeung anu pangakhirna ti maraneh kabeh wa insakum jeung kalangan manusia ti maraneh kabeh wa jinnakum jeung kalangan jin ti maraneh kabeh kanu eta bukti itu awalakum akhirakum insakum jinnakum ala atqa qalbi rajulin ngabogaan hate jalma nupang takwa-takwana wahidin nusahiji mingkum timaraneh kabeh mazada mangka moal nambahan non zalika itu kaunukum ala atqa qalbi rajulin wahidin fi mulki dina kerajaan kaula dina kekuasaan kaula sayan kana hiji perkara oge. Ya ibadi he hamba-hamba kaula law anna awalakum lamun teu masa nya-nyana anu pangheulana timaraneh kabeh wa akhirakum jeung nu pangakhirna ti maraneh kabeh wa insakum jeung kalangan manusia ti maraneh kabeh wa jinnakum jeung kalangan jin ti maraneh kabeh kanu eta bukti itu awalakum akhirakum insakum jinnakum ala afjari qalbi rajulin ngabogaan hate jalma nu panglacut-lacutna wahidin anu sahiji mingkum ti maraneh kabeh mana koso moal ngurangan non dzalika itu kaunukum ala afjari qalbi rajulin wahidin min mulki tina kerajaan kaula sayan kana hiji perkara oge. Ya ibadi hamba-hamba kaula law anna awalakum lamun teu masa nya-nyana anu pangheulana ti maraneh kabeh wa akhirakum jeung anu akhir ti maraneh kabeh wa insakum jeung ti kalangan manusia ti maraneh kabeh wa jinnakum jeung kalangan jin ti maraneh kabeh qamu eta narangtung itu awalakum akhirakum insakum jinnakum fi sa'idin dina hiji palataran wahidin anu saiji fasalu tuluy marenta ni ka kaula fa itu mere kaula kulla wahidin kana saban-saban saurang mas'alah tahu kana pamentana itu kulla wahid mana koso maka moal ngurangan non dzalika itu itoi kulla wahidin mas'alah tahu merena kaula kana saban-saban pamenta kabeh makhluk mimma tina perkara indi tetep itu mak milik kaula illa kama angin kaya-kaya seperti perkara yang kusu ngurangan non al mukhitu jarum idza udkhila di mana-mana diasupkeun itu mukhit al bahra kana lautan hartina ieu teh lain berarti pamenta urang jadi ngurangan kekuasaan Allah saeutik tetapi dina pada moal nguranganana. Ya ibadi he hamba-hamba kaula innama hiya a'malukum pastina wungkul ari itu pirang-pirang amal maraneh kabeh usi eta geus ngarangkum kaula hak kana itu a'malakum lakum manfaat keur maraneh tsumma wafiya tuluy nyumponan kaula kum ka maraneh kabeh iya hak kana itu amal paman mangka ari sasa jalma wajada eta manggihan itu man khairon kana kahadean falyahmad mangka kudu muji itu man Allah ka Gusti Allah. Waman sang ari sasa jalma wajada eta manggihan itu man goiro dzalika kana salianti itu khair fala yalumanna mangka ulah nyacad sanya-nyana itu man illa nafsahu angin kana dirina itu man rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis sah muslimun imam muslim. Al haditsu ari ieu eta hadis al khamisu wal isruna anu nomor ka 25. An Abi Dzarin katampi ti Abu Dzar radhiya muga mikarido sahallahu Gusti Allah anhu ti itu Abu Dzar. Aidon kalawan deui. Anna unasan saektosna pirang-pirang manusia min ashabi Rasulillahi nu tetep itu unas ti kalangan pirang-pirang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu eta geus ngaromong itu unasin min ashabi Rasulillah lin nabiyyi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah kana cariosan ya Rasulullah. Ya Rasulullah he utusan Allah. Zahaba geus berangkat sa ahlu duthuri pirang-pirang orang-orang beunghar bil ujuri kalawan mawa pirang-pirang ganjaran nu seueur. Yusalluna sarolat itu ahlu duthur kama barina sapertoskeun perkara nusolli sarolat abdi sadaya
Wa yasumuna jeung parwasa itu ahlu duthur kama barina sapertoskeun perkara nasumu parwasa abdi sadaya. Wa yatasaddaquna jeung geus sarodakoh itu ahlu dusur bipuduli amwalihim ku kelebihan tina pirang-pirang hartana itu ahlu dusur. Jadi hartina sirik orang miskin, ari orang kaya mah bisa sodakoh jadi bisa nambahan ganjarana. Ada orang miskin mah teu bisa sodakoh sabab eueuh hartana. Qala maka ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, kana dauhan anu nembe. Awalaisa nah henteu qad ja'ala eta nyata geus ngajadikeun saallahu Gusti Allah lakum pikeun maraneh kabeh makana perkara tasaddaquna sarodakoh maraneh kabeh anna bikulli tasbihatin kana sayaktosna di tiap-tiap tasbih sodakotan aya sodakoh wa kulli takbiratin jeung sayaktosna dina saban-saban takbir takdirna wa anna bikulli takbiratin sodakotan aya sodako. Jadi sim anna. Wa kulli tahmidatin jeung sayaktosna dina saban-saban tahmid sodakotan aya sodako. Wa kulli tahlilatin jeung sayaktosna dina saban-saban tahlil sodakotan aya sodako. Wa amrin jeung sayaktosna dina saban-saban marentah bil ma'rufi kana kahadean sodakotan aya sodako. Wa nahyin jeung sayaktosna eta tetep dina saban-saban nyegah an mungkarin tina pamungkaran sodakotan aya sodako. Wa fi bud'i ahadikum jeung sayaktosna eta tetep dina bobogaan maraneh kabeh sodakotan aya sodako. Qalu nyarios itu unas min ashabi Rasulillah. Ayati nah bakal ngadatangan atawa bakal nyalurkeun saha ahaduna salah sahiji ti abdi sadaya sahwatahu kana sahwatna itu ahad. Wa yakunu bari kabuktosan lahu eta tetep pikeun itu ahad fiha dina itu sahwat naon ajrun ganjaran. Qala ngadauh Kangjeng Nabi, aroaitum law wada'aha fi haramin akana alaihi kana dauhan anu neme. Aroaitum nah tingali maraneh kabeh lawa doa lamun nyimpen ha kana itu sahwat fi haramin dina pangharaman akana nah bukti alaihi pikeun itu ahad naon wizrun siksa fakadalika makanya kitu deui idza wadoa di mana-mana mernahkeun itu si ahad nyimpen itu si ahad ha kana itu sahwat fil halali dina perkara anu halal kana maka pasti bukti lahu eta tetep pikeun itu ahad naon ajrun ganjaran. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Al haditsus sadisu wal isruna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.